Itu rangga nak, itu mah halus mah, seksi. Oh, Kumaha kepake teh? sok nuhunnya. Heula ka mana papa? Heula. Ieu heula. Ari mah mata duitan pisan ieu teh tuh. Atuh sono gratis di mah. Loba imah duit mah tah. Sok kucil. Ya tuh tanu bareng apa? Nuhun ya Pak ya. Sok atuh. Teu kurang eta. Teu geus. Tuh itu tuh, ajak kawan ya. Cantik. Sendirian aja nih. Aku jadi malu. Boleh kenalan nggak, cantik? Boleh. Ini aja duduk di samping aku. Cantik. Sini atuh ngelihatnya ke aku, masa ke sana sih? Aduh, aku mah kalau ngeliat teh pengen ada leleurna. Leleur nak. Apa tuh leleur? Ini masa kamu nggak ngerti? Oh, masalah itu gampang, tenang, cantik. Ada nih. Ini cantik, saya kasih 1 juta. Aduh, kamu baik banget, ganteng banget. Iya dong, siapa dulu? Papa cepot gitu loh. Kurang. Nih dikasih lagi. Aduh, aku makin cinta sama papa cepot. Boleh minta nomor WA-nya nggak? Boleh. Oh ini nih, masih ada kok. Nah, gitu dong. Nanti aku kasih nomor WA-nya. Duh, itu kumaha duit behat Ayo balik kumaha ulang. Moal gitu nguluan yuk. Sayang, aku mau bilang sesuatu. Apa tuh? Pinjam dulu 100. Alah, nggak ada lagi uangnya habis. Ya udah, aku pulang dulu mau ngambil HP. Kan kamu mau nomor HP aku. Tungguin sebentar ya. Oke cantik, jangan lama-lama ya. Anak muda, yang menang dia. Anjir, si emak euy, bagi 2 tuh mah, jeung urang. Oh iya, jangan lima kopi ya, 100. Ih, banyak tuh 100 emak teu kira-kira. Kalau mah eta menang 3 juta mah aya eta. Mere meni 100. Ya siapa mah teu narimakeun geuning kehe, sok itu ge dibere. Lah, emangnya dibere 100, pan urang teh jeung mah teh kerja sama tadi teh. Oke mah kalau begitu mah, tunggu pembalasan saya. Dibere 100 teu narima keneh wae. Ah, harap deui urang mah untung ya 3 juta. Iya teh. Ana dapat HP teh lila-lila tuh. Pak. Ini pesan. Ya, si emak teh tadi teh nang morotan ku papa, hayang apal mah. Terus? Eta morotan ku papa, teu bogo ieu hayang duit tangkul. Ah, euy. Yuk, meni sampeurkeun lah. Mana? Tuh, ayo di ditu, ayo. Ayo lah. Yang mana yuk? Ayo. Mama Nabi. Ada apa sayang? Kok sama anak muda? Sayang aing mangadakuan lila tidak tadi geuningan muratan duit bungkul ka urang teh. Kadekan duit eta. Ih, morotan cek saha sayang? Cuk sa anak muda. Oh, bapak si mama tah nang morotan ku ka papa teh. Sok kadekan duitna lah. Ampun pisan juga teh lain rek ngorot ka urang. Ji, naon dirasa sih anak muda? Sia ada main beca kasih apa? Ini duit aing dibawa deui. Mak, ampun. Tuh mak layangan berarti mak. Mana lang layangan? Ah, si anak muda ngawadul. Coba ngabejakeun. Awas ya si anak muda. Aing mah mun panggil di cangkeng mah sia. Ya, Pak Rima, kamu balikan uduk orang ya. Siap komandan, laksanakan. Ke mana Pak Lima? Aing mau rokok si komandan. Cik, kita di mana ya? Duh, aing podo ieu. Ya, di mana? Mana eta nundana di mana tuh Pak Lima? Wah, si nama ragrag tuh di ditu anak muda. Ayo bantuan tangan. Ayo. Kumaha tuh anak muda? Itu mana di mana eta? Aing sini carikan si komandan. Tuan silakan. Tuh udah sieun ya. Cih, daun sia. Atuh kumaha? Cih, nyambet teuing atuh nanyakeun ka urang. Duh, kok aing diumumkeun wae kitu dina speaker masjid. Urang kalengetan duit. Cih, masih ganawan wae atuh mah diumumkeun di speaker masjid. Teu pira kalengitan duit. Geus lah, ayo, samanten orang kasih komandan orang langit duit. Apa komandan? Laporan diterima. Duh, komandan, uangnya hilang. Ji, Alicia, naon dirasa tuh Pak Lima? Duh, maafin komandan. Saya keporget jadi lupa. Keparket banget sia. Push up. Siap komandan, laksanakan. Sia deh anak muda. Push up. Cih, nah urang jujur dititah pusat. Boga salagi hanteum Mama Nabi. Ah, sia deh push up head. Aing sakali keur bararusing, itu urang leungit. Cih, naon dirasa eta Mama Nabi boga salagi hanteum aing titah pusat. 1 2 Kek.
Ari iya. Duit 100 dia celi mana Panglima? Aduh maaf komandan, tadi keporget. Duitnya dibelit-belit karena celi. Cih, jangan dirasa malah Panglima. Aing jadi nak bawa titah pusat ku Mama Labig. Maaf anak muda. Maaf, Mak. Maaf banget sih maaf. Aing capek ya, bukan ke pusat tuh si Mama Labig. Si anak muda teh narima titah pusap. Eta narima tuh Mama Labig. Syukuran ge tangan heula tah sekujur tubuh si Panglima. Eta pan aya nyempilna coli. Ulah kawa-kawa langsung musap. Ini siapa kalau lebihnya orang mak kan? Panglima. Dia mah. Nah, iya roti jeung cai teh manis euy. Ayo anak muda. Namun dirasa Mama Labig. Aya kinung pisang non ditepak punduk. Ampunanya, tetepak pundukna. Tuh di ditu aya manuk alus kacidas ya. Manuk nahaeun, Mak? Pokoknya nama warna buluna teh pink, yellow, aya polet-poletan, black. Anjir, eta manuk sigana mah manuk bule eta mah manuk pentas Mak. Warna ge mah aya yellow, aya pink, aya polet black. Enak atuh, di mana manukna? Ayo gada, tuh di ditu di kebun Cirompang. Ayo. Ayo. Manukna. Yo, anak muda, anak ka dia. Heeh. Urang arek ka dia kami ka kebun. Atuh sok. Si anak muda, naik kurang dibobodo. Urang mah arek minum teh manis jeung roti aci. Mana tuh manukna jeung warna yellow teh cenah si emak. Mak. Di mana manukna, Mak? Mak. Mak. Cing si emak moal ke tukang gawean urang euy. Aing mah. Manuk lagi. Cing si aing digawean ieu. Boleh. Mantap. Teh manis jeung roti. Paingan we, aya manuk alus teh. Bet aya manuk adi teh di kebon. Manuk alasan aya manuk. Ngomong yang roti jeung teh manis. Ih, ini merepek pisan. Pila ge roti jeung teh manis. Paling ku melek-melek na. Ngomong yang roti jeung teh manis. Eta mah geus beak di roti urang ih. Ih, sia mah dikorek pisan keset. Tok, terbok tah. Cih, kalau tidak sama Mama Labig, ayo manjur urang ya. Hah, teu kabaras lo. Wah, bongan saya sia koret. Jadi kok aing disebok. Lah, balik aing mah. Cih, naon dirasa eta Mama Labig, geus mah roti urang di dahar, teh manis urang diinum, terus disebokeun. Teu regang mah eta. Cantik, lagi apa sendirian di sini? Siapa sih kamu? Gebar-geber bawa motor. Gatel banget jadi cowok. Nggak gatel saya mah, dan nggak buduk. Boleh kenalan nggak? Kenalan. Gak mau ah, aku kenalan sama cowok buaya kayak kamu. Kamu sombong banget sih jadi cewek. Kaki dikit sebelah lagi, jebak kayak keongan, jebak pakai sendal capit, kamu nih sombong. Ih, kamu ngehina aku. Awas ya, dibejain. Ih, bejain kamu mah kamu, aku mah ketakut. Mader, Ada apa? Putri kesayangan? aku diledekin sama si anak muda tuh di sana. Katanya kuku aku pakai kutek sebelah, terus pakai sendal capit, sama kuku aku kayak keongan. Wah, iya mah mengibarkan bendera perang si anak muda. Komandan, si anak muda perlu diajar tuh. Tenang, sok libat ieu si keset mah ka dia. Itu komandan orangnya, tetap pegat. Ih, ada apa kamu Panglima, pegat-pegat saya? Anak muda, tadi mana ngerian si putri si komandannya? Putri si komandan. Duh, iya mah aing cilaka ieu. Duh, coba aya si Mama Labig. Sok, anak muda, teh kumaha aja aing. Teu nyangka euy, si Mama Labig budak mah geulis, tapi indungna mah mending goreng patut. Sia geuning kana ledek. Panglima, Si anak muda kakak ngeledek sama komandan aing. Ampun Panglima. Saya nggak bermaksud ngeledek kok. Makan tuh anak muda, kamu dicangkemot sama mama aku. sok lah bereskeun masalahna. Aing Mama Labig sengaja pajak di wae. Duh, iya tuh ya Mama Labig. Nah, itu anak muda sok ek liwat mah. Ya, Mama Labig. Ya, Mama Labig. Ini uangnya dibagi duanya. Bagi dua. Kok aku dari digodain lagi aku atuh. Bye.